Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like-na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna, mugi Koceak channel ieu tiasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pamebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi Koceak anu di mana we linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusanna. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, dua orang paranormal harita keur bersaing ketat parahi hayang loba pasen. Masing-masing nanawarkeun jasa bari nembongkeun kaunggulan ku cara masang iklan dina radio. Kadenge harita tina radio teh aya iklan kieu. Boh bilih diantawis para wargi, aya nu katerap panyawat araneh sapertos lilinieun, sawan kuya, atanapi stres akibat dibunikeun kelong. Sumping bae ka Uyut Rowi, alamatna Gampil Dipilari, Jalan Astana Panjang dina Gawir Nulung Kawing. Cara ngalandonganana teu ngangoramuan atanapi dioperasi, cekap kujang jawokan nu turun-tumurun ti para karuhun. Wartosan dulur, bejaan tatangga, Uyut Rowi, ahli ngalandongan panyawat ararane. Beres eta iklan, kadenge deui iklan sejena. Kuka beneran eusi iklan teh bet sarua persis kawas iklan ti heula. Ngan bedana teh ngaran jeung alamatna wungkul. Boh bilih diantawis para wargi, aya nu katerap panyawat arane sapertos lilinieun, sawan kuya, atanapi stres akibat dibunikeun kelong. Sumping bae kadukun lepus Abah Jabud. Alamatna Gampil Dipilari, Komplek Pom Bensin Gendul. Cara ngalandonganana teu ngangoramuan atanapi dioperasi, cekap kujang jawokan nu turun-tumurun ti para karuhun. Wartosan dulur, bejaan tatangga, dukun lepus Abah Jabud, ahli ngalandongan panyawat ararane. Ari nu keur ngadengekeun radio nyaeta saurang pangsiunan kubu. Harita teh manehna dengdek-dengdek we ngaregepkeun. Tarangna kerung sigana ngarasa aneh ku dua iklan tina radio nu sarua pada dukun. Namani sarua pisan iklan teh. Dukun lepus ahli ngubaran panyakit ararane. Wah, jadi bingung ya. Mending milih nu mananya. Pan aing baheula kungsi dibunikeun kelong. Nepi ka ayeuna masih keneh trauma. Mun ras inget kana eta kajadian aing sok jadi siga jelema owah. Mun kata rajang teh sok hayang bae nyarekan jelema. Mending milih dukun anu mananya? Mending Uyut Rowi atawa Abah Jabud? Gerentes pangsiunan kuwu teh bari ngahuleng ngusapan tarangna. Keur jongjon ngahuleng kitu, ujug-ujug manehna curing hak barang kadenge dina radio penyiar ngomong kieu. Para mitra, acara salajengna nyaeta talk show dunia lain. Narasumberna nyaeta saurang dukun lepus anu gaduh jenengan Abah Jabud. Ngadenge penyiar ngomong kitu, rikat pangsiunan kubu teh ngagedian volume radio. Nu maksudna sangkan jelas kadengena. Mangga boh bilih diantawis para mitra aya nu bade konsultasi perkawis panyawat ararane, tiasa telepon interaktif ngalangkungan radio. Anu teu gaduh telepon tiasa nambut heula HP ka tatangga. Cek penyiar muka acara, satuluyna kadenge penyiar teh ngobrol jeung Bah Jabud. Mangga linggih Bah Jabud. Hatur nuhun ya, tos tiasa ngersakeun sumping ka studio. Langsung bae kana patarosan, sateu acan kana sesi telepon interaktif. Dupi Bah Jabud tiraha janten dukun teh, sareng kenging ilmuna ti mana? Bah Jabud harita teh rikatnya jawab. Nya ari janten dukun mah, tos lami, aya meureun kana 5 tahun mah. Eta we ti saprak pom bensin cap gendul bangkrut. Gara-gara loba nu nganyuk tara bayar. Tah, ti harita Abah teh jadi loba malaweung. Nya kitu mikiran duit bensin. Sigana dina kaayaan malaweung, sukma Abah ngalayang ka mana meuni. Dina kaayaan sukma keur ngalayang kitu,
waruga Abah teh ujug-ujug keasupan roh karuhun. Nya antukna Abah teh jadi jalma nu saciduh metu saucapnya tak bisa ngubaran rupa-rupa penyakit araraneh. Nya kitu ngubaran mah cukup kujang jawokan. Penyiar teh kadenge kekecrek ngarasa helok ku Bah Jabud. Padahal mah teuing bener teuing henteu omongan Bah Jabud teh. Satuluyna penyiar kadenge nanya deui. Ke, dupe ilmu kasaktian Bah Jabud teh tiasa ngubaran panyawat naon bae? Kalayan siga anu pede, gancang Bah Jabud ngajawab. Oh, ari soal panyawat mah seueur anu tiasa diubaran ku kasaktian Abah teh. Mung anu utama mah nyaeta panyakit nu araraneh sakumaha nu disebatkeun dina iklan. Bah Jabud teu laju nyaritana sabab penyiar harita teh megat omongan. Tah kitu para mitra, tetela Bah Jabud teh dukun lepus nu kaancikan para karuhun. Mangga ka para mitra boh bilih aya anu bade naroskeun ngeunaan panyawat-panyawat nu araraneh tiasa nelepon ka studio ngalangkungan nomor anu biasa dianggo. Teu lila ti harita, kring harita telepon di studio teh disada. Halo? Sareng saha ye? Cek penyiar teh nanya ka nu nelepon. Sareng abdi ye Wakuwu. Bade aya nu ditaroskeun ka Bah Jabud. Cek Wakuwu ngomongna daria, tuluy penyiar teh ngajawab. Oh, mangga. Soklah, teu kedah asa-asa boh bilih aya anu bade ditaroskeun. Satuluyna Wakuwu nyarita ditujukeun ka Bah Jabud. Halo? Kieu ieu teh Bah. Kuring gaduh panyawat aneh, nyaeta sok ujug-ujug hayang nyarekan jelema. Hari ngawitan katarajang nama, tisaprak tos dibunikeun kelong 3 tahun kapengker. Manawi atuh Bah Jabud tiasa ngalandongan, bilih aya jang jawokanana atanapi jampe-jampena kumaha. Da saur dina iklan oge, cekap kujang jawokan atanapi jampe-jampe. Bah Jabud ngadengekeun caritaan anu nelepon teh harita ungut-ungutan teu eureun-eureun. Nepikeun ka make headphone oge jadi dengdek kakenca. Tuluy manehna ngajawab. Oh, nyaleres pisan eta teh. Abah mah ngubaran anu udur teh sok make jang jawokan atanapi jampe-jampe. Tapi aya oge anu kedah dihitiaran ku cara sanes. Tah, panyawat nu kaalaman ku Wakuwu oge sigana teu cekap ku jang jawokan atanapi jampe. Tapi kedah dibarengan ku ikhtiar nu sanesna. Komo asalna dibunikeun kelong mah. Dina proses ngubaranana oge kedah bari pendak sareng kelong wewe anu kungsi munikeun Wakuwu. Wakuwu teu micen waktu. Sabab manehna ingat kana pulsa nu kari saeutik deui. Kitu ge pulsa teh lada nganyuk ti babaturanana. Atuh nu tadina rek ngahuleng teh jadi teu tulus. Sarta rikat manehna ngajawab. Oh, kitu? Wah, barabe atuhnya. Ari kedah pendak heula sareng kelong wewe mah. Kuring teh trauma mun ras inget kana eta kajadian. Ari dibunikeun mah teu tebih, ukur diabuskeun kana jero katil di astana. Ubuh hari ngawitanna mah kelong wewe teh mangrupa istri geulis campernik. Mung lami-lami jadi robah wujud. Janten pikasieun, malih sakapeung mah pikasebeleun. Geus nyarita kitu, ujug-ujug tut. Harita hubungan telepon teh jadi putus. Sigana HP Wakuwu beakeun pulsa. Jadol teh. Pulsana beak pisan aing mah. Mangkaning obrolan teh can tuntas. Wakuwu harita gegelendeng. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bahrowi, sarua dukun anu masang iklan di eta radio. Harita manehna keur ngadepong we ngadedengekeun obrolan Bah Jabud jeung Wakuwu ngaliwatan telepon. Wah, tetela, aing bersaing jeung si Jabud. Awas ya, tong sambat kaniaya Jabud. Diganggu si aku aing. Pokona aing rek nelepon ka eta radio. Gerentes Bahrowi ngarasa keheul dumeh usaha manehna aya nu nyaingan. Ngan barang ngadenge obrolan Bah Jabud jeung Wakuwu liwat telepon teh putus, manehna curinghak. Rikat mencet nomor telepon radio sieun kapiheulaan ku batur. Sarta teu lila harita telepon teh kadenge nyambung. Halo? Sareng saha ye? Mangga bilih aya anu bade ditaroskeun ka Bah Jabud, saurang dukun lepus anu tiasa ngalandongan panyawat araneh. Cek penyiar harita teh ngabagiakeun anu nelepon.
Atuh temicen deui waktu kontan harita Uyut Rowi ngajawab nadana rada ketus siga anu ngemuka keheul. Ya, halo. Dewek Bah Rowi teh aya. Pira aku si laing poho ka dewek. Pan sarua dewek ge masang iklan di radio. Ya, maksud dewek ngalepon teh ngahaja rek ngetes si jabud dukun karbitan. Ngan ukur kasurupan karuhun. Tuman ka dukun ka sebelan teh. Ya, halo. Dewek Bah Rowi teh aya. Pira aku si laing poho ka dewek. Pan sarua dewek ge masang iklan di radio. Ya, maksud dewek ngalepon teh ngahaja rek ngetes si jabud dukun karbitan. Ngan ukur kasurupan karuhun. Tuman ka dukun ka sebelan teh. Kieu ge ya. Dewek teh dukun senior nu geus loba pangalaman. Nyaho nu nelepon teh Uyut Rowi, penyiar teh kadenge nembalan rada gugup. Oh, Uyut Rowi ieu teh. Dukun lepus teh sanes. Nuhun Uyut Rowi tos tiasa nelepon kana ieu acara. Nyaeta acara dunia lain. Aduh, jadi regreg ya. Mangga tuh, bilih bade adu renyom sareng Bah Jabud. Uyut Rowi diomong kitu teh teu wudu keheul oge ka penyiar. Nu cek rarasaan manehna mah penyiar teh ngaheureuyan. Atuh saharita gantawang teh Uyut Rowi nyarekan penyiar dina telepon. Ai. Ngomong naon bieu? Baruk dewek dititah adu renyom jeung si Jabud. Keheulaan euy. Ari dewek kudu akur jeung si Jabud mah. Geus jelas-jelas manehna nyaingan profesi dewek. Mending mun nya mah manehna teh ahli dina urusan tatama, paling bisa oge nama anu kabuhulan. Ngadenge Bah Rowi dina telepon ngomong kitu, Bah Jabud kapancing emosina. Atuh saking ku keheul harita manehna ngagebrag meja penyiar. Kebrug. Dina radio teh kadenge sora anu ngagebrug tarik pisan. Nepikeun kawakuwu nu keur husu ngadengekeun radio oge, kuat karokona nu keur dikenyotna teh harita murag. Jadol teh. Rokok aing kalah murag. Sigana ieu acara teh bakal rame ku nu pasea ieu. Rek didengekeun ah. Cek wakuwu bari tuluy volume radio teh digedean. Teu jauh tina panjang kawakuwu. Harita dua urang dukun teh jadi pasea rongkah silih wada jeung silih agulkeun maneh ngaliwatan telepon dina radio. Kadenge harita Uyut Rowi susumbar. Sok sia rek ngajak adu naon jeung dewek. Samarukna dewek teu nyaho, ilaing teh dukun karbitan. Bisa jadi dukun sote, pedah kasurupan karuhun. Teu cara dewek ye, menang guguru ka unggal dukun senior. Sok, ayeuna meungpeung panggih dina radio. Urang adu kasakten mun bener-bener ilaing saurang dukun sakti. Ngadenge Uyut Rowi ngomong kitu. Bah Jabud harita teh ngahuleng mikir-mikir pi omongeun. Sedeng ari penyiar nama harita teh manehna kabur teuing ka mana. Babaku nama reuwas pacampur jeung sieun ngadenge dua urang dukun anu harita pasea rongkah. Teu lila kadenge Bah Jabud nyarita. Geus gandeng lah. Kajeun maneh dukun senior oge. Utek nama mintul. Dewek teh nyaho, kajeun maneh guguru kaungal tempat oge teu lulus-lulus. Bisa jadi dukun sote, ladang nyogok. Ijazahna ge ijazah palsu. Siak beungeut Uyut Rowi ngadadak beureum tandanding manehna ambek ngadenge di wada ku Bah Jabud sarupa kitu. Jung harita Uyut Rowi teh nangtung ceg kana radio nu keur didengekeun tuluy tutunjuk nyarekan kana radio ditujukeun ka Bah Jabud. Hai, ngampas ka aing sia teh Jabud. Ceuk saha ijazah aing palsu. Jong nyebut-nyebut majar utek aing mintul sagala. Utek sia meureun anu koclak kawas kalapa. Urang ajar pisan sia. Sok, ayeuna urang buktikeun saha nu leuwih unggul di antara urang. Ya, rasakeun kampuhan ilmu aing. Najan ilaing jauh ti dewek oge bakal keuna sasaran. Beres nyarita kitu, Uyut Rowi ngantelkeun radio kana bujurna. Sarta teu asa-asa. Harita manehna teh hitut mani gede. Tah, rasakeun si Jabud. Ku ayana ilmu pangaweruh aing. Najan maneh aya di tempat anu jauh oge, hitut dewek bakal kaameu ku sia. Para mitra sadaya, teuing kumaha carana. Bener we, harita hitut Uyut Rowi teh anyog ka tempat Bah Jabud. Mimitina Bah Jabud ngahuleng tuluy kerung. Mut, mimitina irung Bah Jabud mut-mutan. Sarta saterusna lengak Bah Jabud ngalengak, bari kadenge uhak ohek. Wah, jadol teh.
Aduh, bener-bener hebat si Rowi ya. Tetela nyaan, si Rowi ngabogaan ilmu tingkat luhur. Tapi ulah disebut si Jabud. Lamun kudu eleh gitu baik. Ya Rowi, rasakan senjata dewek. Cegah ditabah Jabud kana mikrofon anu aya di ruang penyiar. Sarta satuluyna, sup eta mikrofon teh diasupkeun kana kelekna. Bah Jabud sundutna kunyam-kunyem siga macajang jawokan. Top tah Rowi, geura asaan ku maneh. Samarukna ilaing bae nu gableg ilmu kitu teh. Tetela Bah Jabud oge ngabogaan ilmu sarupa kitu siga ilmu Uyut Rowi. Kabuktian Uyut Rowi nu keur nyang hareupan radio, ujug-ujug bersin ngambil hawa bau asem nu kaluar tina eta radio. Wah, jadol teh. Tetela, si Jabud oge ngabogaan ilmu nu sarua jeung aing. Guguru di mana tah sia tah adol tehnya? Waduh, jeung bau kelek jurig deui. Uyut Rowi tuluy ngomong deui dina HP. Tong waka bunga sia Jabud. Bersin sakitu mah jamak we. Hitung-hitung latihan pernapasan. Bah Jabud anu aya di studio nya kakak seuri. Tayohna manehna ngarasa sugema geus hasil ngirimkeun bau kelek ka Uyut Rowi. Samarukna andika bae nu boga kasaktian samodel kitu teh. Sok, rek adu ilmu naon deui jeung dewek? Moal burung di layanan? Atawa mending teu dewek heula? Ya atuh. Cek Bah Jabud bari cek deui kana mikrofon tuluy sungkutna kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamake. Beres kitu dadak sakala Uyut Rowi nu keur ngadengkeun radio teh ujug-ujug muringkak bulu punduk. Sabab tina radio teh kadenge aya sora nu nyingkik seuri pikasieun. Kebeg, Uyut Rowi ngarenjag kaget ngadenge eta sora. Ih, amit-amit, wayah kieu make aya nu nyingkik seuri sagala. Nya ge aing teh dukun, tapi ari ku sora kunti mah nyerah. Ih, amit-amit. Cek Uyut Rowi bari tuluy trek radio teh di pareuman. Para mitra sadaya, ari wakuwu nu tita tadi ngadengekeun radio, manehna ujug-ujug surak. Cek pamikirna dua urang dukun anu keur ngadu kasaktian teh nu unggulna nyaeta Abah Jabud. Hore! Hidup Bah Jabud! Hidup! Tetela, Bah Jabud leuwih sakti batan Uyut Rowi. Sigana aing kudu tatama teh ka Bah Jabud. Nyalah, mending ka Bah Jabud. Cek wakuwu bari tuluy cek kana HP maksudna rek nelepon deui ka Bah Jabud. Satuluyna wakuwu mencetan tombol HP. Maaf, untuk sementara nomor Anda tidak dapat digunakan. Silakan lakukan isi ulang pulsa Anda. Harus cash, tidak boleh kasbon. Cek suara operator dina HP. Jadol teh. Poho can isi pulsa. Jeung teu meunang nganyuk cenah. Kudu kontan. Teu ngendek lila. Mantare wakuwu mareuman HP, kadenge dina radio teh aya pendengar anu nelepon. Wakuwu harita teh curing hak, tuluy volume radio teh digedean, nu maksudna supaya jelas kadengena. Ya, halo. Di dieu sareng Bah Jabud dina acara dunia lain. Punten ieu teh penyiarna teu aya. Duka ka mana? Nyebatna mah bade kacai heula cenah. Tapi dugi kadanget ieu teu dongkap deui. Teras kabur sigana mah. Sareng saha ieu? Cek Bah Jabud ngabagiakeun pendengar anu nelepon. Sarta tengeuna kelila nu nelepon teh nembalan. Sareng abdi yeuh bute. Pendengar anu pangsatiana. Kamana ge tara tinggalin radio. Sok diselapkeun bae dina jero kutang. Bade aya nu ditaroskeun ieu teh. Nyaeta ngeunaan panyawat aneh teh. Sarta tengeuna kelila nu nelepon teh nembalan. Sareng abdi yeuh bute. Pendengar anu pangsatiana. Kamana ge tara tinggalin radio. Sok diselapkeun bae dina jero kutang. Bade aya nu ditaroskeun ieu teh. Nyaeta ngeunaan panyawat aneh teh. Tetela nu nelepon teh panlahna si bute, nu cenah mah pendengar nu pangsatiana. Rengse si bute nyarita kitu, Bah Jabud kontan nembalan. Oh, jenengan teh bute? Sae tah jenengan teh? Sigana saalam dunya oge moal aya anu nyaruaan. Mangga bade naroskeun panyawat naon? Pasti bakal dipasihan solusi. Asal ulah eta we panyawat ageng hutang. Eta mah landongna kedah ku artos. Ditanya soal panyakit, si bute rikat nerangkeun. Mawi ge Bah Jabud, panyawat nu karanapan ku abdi teh kagolong aneh. Duka ieu teh namina panyawat naon?
Ari gejalana mah sadi dinten teh unggal waktos teu di mana teu di mendi hawana teh hoyong bae nyarios. Komo pami aya nu ngajak ngobrol mah mung repotna teh pami teu aya batur nyarita sok ngajak ngobrol karena naon bae anu aya. Tadi oge sadi dinten abdi teh tos ngobrol sareng tihang listrik. Jabud kerung ngadenge penjelasan ti si Bute ngeunaan panyakit anu keur karandapan. Ngan kulantaran embung disebut dukun bodoh, kontan manehna ngajawab. Oh, kitunya gejalana teh. Tah, nu kitu teh namina panyawat loba omong. Nya tiasa dilandongan. Mung dilandonganana moal tiasa di dieu. Tapi si teteh kedah sumping karorompok sakumaha anu diiklankeun dina radio. Kitu ceuk Bah Jabud ngajelaskeun panjang lebar. Para mitra sadaya, poe isukna caturkeun si Bute ngajugjug ka imah Bah Jabud nu maksudna rek nambaan panyakit nu cek Bah Jabud mah nah panyakit loba omong. Teka catur di jalana barang srog anjog kanu dituju kasampak didinya aya wakuwu keur diuk di tepas imah Bah Jabud bari ngomong sorangan siga keur nyarekan jelema. Nah atuh sia kagila-gila teuing ka aing teh. Ngece beak karep aing teh dianggap naon? Curig teh sia. Cek wakuwu kituna teh bari tutunjuk kana meja nu aya hareupeunana. Reg ngomongna teh harita ujug-ujug eureun sabab katempo ku manehna aya nu datang saurang awewe nu jangkung langkoyang nuju ka manehna. Ngan kulantaran wakuwu keur boga panyakit gede ambek teh. Nempo aya nu datang ka lebah manehna ngan gantawang bae harita teh nyarekan. Awewe kasebelan, awewe racun dunya. Rek naha maneh datang ka dieu? Teu gableg ka era sia. Teu diondang los-los datang ka dieu. Ini sia. Nu dicarekan harita teh katempo kerung. Manehna ngarasa bingung ku polah wakuwu nu ujug-ujug nyarekan ka manehna. Atuh si Bute harita teh kontan ngajawab. Ih, amit-amit teuing. Naha eta jelema? Teu kurah karuh nyarekan dewek. Jelema weureuh gadung sugan. Mending ngobrol panjang lebar bae yuk. Nya ngobrol ke naon we anu kira-kira moal aya anggeusna. Kabeneran dewek teh keur hobi ngomong. Kenalkeun, ngaran dewek Bute. Wakuwu ngahulang sakedeung baku nama ngadenge ngaran eta jelema. Sarta teu lila gantawang DB harita teh wakuwu nyarekan. Oh, iya nu ngaran si Bute teh. Nu kamari nelepon ka Bah Jabud dina radio. Kunyang teh sia. Rek naha bari nage nelepon ka Bah Jabud sagala. Para mitra sadaya, nu paloba-loba omong harita teh ujug-ujug jarempe. Sabab kumaranehna katempo rentang-rentang Bah Jabud datang dikungkuyung sarung bari ngajingjing sisiuk plastik. Bah Jabud teu ieu kaget barang nempo aya 2 urang tamu nu geus nyampak di tepas imahna. Sabab sapopoena sok aya bae tamu nu datang rek tatamba ka manehna atawa nu saukur ngadon curhat. Duh, punten rada lamingan tosannya. Abah teh tos semedi heula di warungan. Baku ari wayah kieu teh sok katarajang bae mulus beuteung. Bade lalandong pangintenya. Cek Bah Jabud nanya kanu duaan. Ari wakuwu da puguh keur katarajang panyakit gede ambek teh. Ngadenge Bah Jabud sasadu samodel kitu, ujug-ujug gantawang teh nyarekan. Dewek teh liuk beuheung sosongeteun nungguan salila-lila. Kurang ajar pisan dukun teh. Ieu teh Bah Jabud teh lain. Ya, dewek wakuwu nu kungsi nelepon Basa Andika talk show dina radio. Dewek teh boga panyakit gede ambek gara-gara dibunikeun kelong. Tah, terus ieu tamu anu hiji deui ngaranna si Bute. Teuing boga panyakit naon tah? Bah Jabud ngahulang sakedeung teu lila serengeh manehna seuri. Oh, ieu nu ngaran wakuwu teh. Anu basa nelepon sieuppeun pulsa teh. Teras ieu Bute anu gaduh panyawat loba omong teh nya. Sok atuh wakuwu heula kalebet nu dongkap ti payun. Dititah asup ku Bah Jabud, wakuwu teu ngalilakeun bus asup ka ruangan praktek. Katempo ku manehna nu disebut ruang praktek Bah Jabud teh nyaeta mangrupa rohangan nu pinuh ku barang-barang nu teu mararatut ditempel-tempelkeun dina bilik. Kayaning canting buntung, kawali butut, kompor abig jeung sajabana, malah aya radio zaman baheula sagala. Tah, ieu barang-barang bersejarah nu ngandung kakuatan mistis. Mawa pangaruh kana kasaktian Abah.
Ngeunaan ngubaran panyawat wakuwu mah sigana moal tiasa kujang jawokan. Tapi kedah ku salah sahiji barang anu aya di tempat. Mangga yeuh, geura candak canting buntung. Di mana wakuwu katarajang hayang ambek, geura salurkeun kana ieu canting. Janten wakuwu bakal bebas tina nyarekan jelema. Song canting buntung nu gagangna kari sapotong teh dibikeun ka wakuwu. Atuh ku wakuwu gasik di tampanan, tuluy di ilengan, bari sirahna dungdak dengdek. Beres nampanan eta canting buntung, teu sakara-kara wakuwu katarajang hayang ambek. Layan teu tatapasini deui, ngan gantawang bae harita teh nyarekan canting siga ka jelema. Teu gablek kaira, ayeuna maneh geus jadi milik aing. Wayahna ulah nyeri hatenya, mun ku dewek unggal poe dicarekan. Kuna teh wakuwu tuluy init ninggalkeun Mbah Jabud. Saja jalan wakuwu teureun-eureun nyarekan canting. Pikeun kageus anyog ka imahna oge, haben we canting teh dicarekan siga nyarekan jelema. Malah ayeuna mah di imahna make nyarekan pamajikanna sagala. Para mitra sadaya, ari si bute ku Mbah Jabud harita teh dibekelan radio butut zaman baheula. Dan eta radio teh najan butut oge masih keneh jalan. Tah, kanggo bute mah ku abah dibekelan radio. Butut-butut oge jalan keneh. Malah radio ieu mah nu katangkepna oge siaran luar negeri sadaya. Pokona mah bergengsi lah. Tah, mangga geura mangpaatkeun ieu radio kanggo batur ngobrol bilih sawaktos-waktos katarajang panyawat loba omong teh. Song radio teh ku Mbah Jabud dibikeun ka si bute. Satuluyna trek radio teh dihirupan. Gorok-gok, gorok-gok. Radio teh mimitina gogorok-gokan, sanggeus diputar-putar kenop gelombangna, kadenge aya siaran nu katangkep. Siga nama eta radio teh keur nyiarkeun berita dina bahasa asing. Ing bahasa nagara mana da teu kaharti. Ngan kulantaran manehna keur katarajang panyakit loba omong teh, atuh sapada harita sora penyiar tina radio asing teh ditemalan sakacumplang sakacamplung. Satulina harita si bute teh init ngajingjing radio bari haben ngomong teu eureun-eureun siga nu keur ngobrol jeung penyiar radio asing. Sanggeus anjog ka imahna ngomongna teh teu daekeun eureun. Malah harita mah kalah ka beuki galecok ngobrol jeung radio. Sigana obrolan si bute jeung radio teh kadengeun ku tatanggana. Atuh burudul harita tatanggana teh daratang nyamperkeun ka imah si bute sarta kadenge kabeh tatanggana milu galecok ngobrol teu puguh. Atuh kaayaan harita di imah si bute rame kudu ngobrol ngan teu puguh naon anu keur diobrolkeunana.